Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati khususan Sayyidina Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim Asmarakandi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi ma'unati amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagian bab ahwalil qiyamah wa abza'iha. Babu ahwalil kiamati hari ieu eta bab buat mertelakeun pirang-pirang dahsyat atau pakewuhna poe kiamah wa abza'iha sareng pirang-pirang kagetna dina itu kiamah. Qala ngadawu sa'al Faqih al-Faqih rahimahullahu taala akhbarona kana lafad akhbarona ahbaro ngaberitakeun nyarioskeun ka urang sadaya asa al-Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad. Qala ngadawu itu Syekh Khalil ahbarona kana lafad akhbarona ngaberitakeun ka urang sadaya saha Yahya bin Muhammad bin Sa'id Yahya bin Mu'ad bin Sa'id. Qala ngadawuh itu Yahya haddatsa Muhammad bin Mansur kana lafad Muhammad haddatsa Muhammad bin Mansur haddatsa ngaberitakeun ka urang sadaya saha Muhammad bin Mansur Muhammad bin Mansur Atusi anu bangsa Tusi. Qala ngadawuh itu Muhammad ieu mah lain Kangjeng Nabi Muhammad tapi Muhammad bin Sa'id Muhammad bin tapi Muhammad bin Mansur. Hadasa ngaberitakeun ka urang sadaya saha Yahya bin Ishaqin saha Yahya bin Ishaqis Shalih Yahya bin Ishaqis Shalih qala ngadawu itu Yahya haddatsa kana lafad haddatsan haddatsa ngaberitakeun ka urang sadaya sa Ahmad bin Lahya'ata Ahmad bin Lahya'ah ana Khalid bin Imran nampiti Khalid bin Imran anil Qasim nampiti Sayyid Qasim bin Muhammad an Aisyah nampiti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa anhum radhiyallahu ngariduan salu Gusti Allah anha ka itu Sayyidina Siti Aisyah wa anhum sareng ka itu nu sadayana. Qalat ngadauh itu Siti Aisyah qultu ya Rasulullah kana lafad qultu ya Rasulullah qultu ngucap kaula ya Rasulullah kana lafad ya Rasulullah hal yadhkurul habibu habibahu kana lafad nembe hal yadhkuru nah inget nah inget saha al habibu jalma anu mika cinta habibahu ka anu dipika cinta anu kitu habib. Qala ngadawuh itu Rasul amma inda salasati mawadi'a anapun dina waktu tilu pirang-pirang tempat fala mangkah teu ingat indal mizani indal mizani tegasna kahiji dina nalika ditimbangna amal imma yakhifa boh yen enteng itu mizan wa imma ayathqula sareng boh yen berat itu mizan yen diberatkeun itu mizan wa imma ayathqula sareng boh yen berat itu mizan wa inda tato yuris suhufi sareng kadua dina nalika hal diberna pirang-pirang buku amal suhuf lembaran amal imma ayu atau boh yen dibikeun itu suhuf biyaminihi dina belah katueunan itu jalma
wa imma ayu to sareng boh yen dibikeun itu suhuk bisimali di belah kencaeuna itu jalma wa hina yakhruju sareng katilu dina nalika kaluar naon anakun sato galak minan nari nu tetep itu anak tina neraka fayantawi mangka ngabelitan itu anak alaihim ka itu jalma-jalma wa yaqulu sareng ngucap itu anak teh naon sato galak anu kaluar tina neraka wukil tu dipasrahan kaula atau diwakilan kaula bisalasatin kutilu wukil tu diwakilan atau dipasrahan kaula biman kana nyiksa jalma da'a da'a anu ngadua itu man ma'allahi saratan Allah ya maksudna da'a di dia teh secara menyeluruh ya anu dicarioskeun sebagian tapi maksudna ibadah keseluruhan ilahan kana pangeran akhara anu salian itu ilah wa bikulli jabbarin jeung kasakabehna jalma-jalma anu tukang maksa anidin anu inad itu jabbar wa bikulli man jeung saban-saban jalma layu minutu iman itu alladzina biyaumil hisab kana poe anisab fayantawi mangka ngabelitan itu anak teh naon tadi teh sato nu galak nu kaluar tina neraka alaihim ka itu jalma-jalma hatta yarmiya duwi ka yen ngalungkeun itu bihim ka itu jalma-jalma fi kumaroti jahannama dina pirang-pirang cukang neraka jahanam jembatan jahanam wali jahannam jeung eta tetep pikeun jahanam neraka jahanam jasrun ari cukang azakun anu leuwih lembut itu jasrun tawa cukang minasyari tibatan rambut tibatan buuk wahaddu sareng leuwih seukeut itu jasrun minasaifi tibatan pedang alaihi eta tetep kana itu kana dina luhurna itu jasrun kalalibu ari pirang-pirang besi cagak wahasakun sareng cucuk wan nasu sareng ari jalma-jalma yamurruna eta ngaliwat itu nas alaihi di atas itu jasrun kal barakito khotifi bari saperti kilat anu nyamber wa karihil asifi sareng saperti angin anu ngagelebuk sepoi-sepoi atau ngagelebur tarik lain sepoi-sepoi lain angin anu nyantai lain angin anu ngesan panajin mangka eta salamet musallamun turut disalametkeun wa makhdusun jeung diraheutan muslamun tur saroweh kulitna wa makbubun jeung anu ditotogkeun atau dialungkeun dibaledogeun ditotogkeun binari dina neraka ala wajhi kana wajahna itu makhdus
Wa hadasa sareng ngabaritakeun ka urang sadaya saha Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far. Qala ngadawu itu Muhammad bin Ja'far akhbarona Ibrahim saha Ibrahim bin Yusuf Ibrahim bin Yusuf. Qala ngadawu itu Ibrahim bin Yusuf akhbarona ngabaritakeun ka urang sadaya saha Abu Muawiyah anil A'mash nampi ti A'mash an Abi Shalih nampi ti Abi Shalih an Abi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulillah nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adawi itu Rasul ma bainan nafkhataini kana lafadz nembe ma ahri naon perkara bainan nafkhataini mari perkara bainan nafkhataini tetep itu mah di antara dua tiupan arbauna 40 naunana sanatan tauna sumayung zilu salajengna nurunkeun calo Gusti Allah minas sama'i ti langit maan kana cai kamana ieu rijalin tapi dumain saperti cai manikna pirang-pirang lalaki payan butuna mangka jadi tumbuh itu jalma-jalma kamayan butuh seperti yang tumbuh naon al-baqlu tanaman sayuran atau lalab-lalaban Wah barosang parantos ngaberitakeun ka kaula saasiqatu jalma anu kapercaya bisnadi kalawan isnadna itu siqah an Nabi Hurairah nampi ti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an biasa nida kalawan pirang-pirang isnad biasa nida mukhtalifatin kalawan pirang-pirang isnad anu beda-beda an Abi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an ar-Rasulillah nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawi ti Rasul lamma farago kana lafad lamma farago dina waktu beres saha Allah Gusti Allah min khalqis samawati dina ngadamel pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi khalaqa mangka nyiptakeun Gusti Allah asyura kana asyura kana song-song itu alam kana song-song alam fa'atu mangka maparin salu Gusti Allahu kaidusur Israfil ka malaikat Israfil wa mangka ari tu malaikat Israfil wadi'uhu eta nu nyimpen kana itu sur ala fihi dina bahamna itu malaikat Israfil sahison bari anu tetep bibasorihi ku paningalna itu malaikat Israfil ilal arsy kana aras yantadiru nunggu-nunggu itu malaikat Israfil mata ira hayu maru diparentah itu malaikat Israfil maksudna malaikat Israfil terus mempersiapkan keur niup sangkala keur niup trompet keur niup naon tadi niup song-song nungguan perintah ti Gusti Allah qala ngadauh itu Abu Hurairah qultu ngucap kuring ya Rasulullah kana lafaz ya Rasulullah wa masuru wa majeng eta naon perkara asyuru ari sur qala ngawal itu Rasul kornun ari itu sur eta hiji trompet minurin nu tetep itu kornun tina cahaya qala naros itu Abu Hurairah kaifa barina kumaha kaifa eta kumaha huwa ari itu sur qala ngawaler itu Rasul azimud daurati ari itu sur eta anu gede buludanana waladzi demi zat ba'atsa ngutusni ka kaula bil haqqi kalawan hak nabiyan bari jadi nabi lazimu dzaratihi maka yakin ari gede buludanana itu sur ka aron di samai eta tetep seperti legana langit wal ardi sareng bumi yanfuhu
niup itu malaikat Israfil bihi di itu sur salasa marrotin kana 3 pirang-pirang balikan. Jadi malaikat Israfil teh niup kana songsongna, niup kana trompetna, niup kana sangkalana teh nyata 3 balikan. Irawai tempatna cenah kayak bakal dicarioskeun. Wadukira sareng barantos ditutur dicarioskeun fi ba'dir riwayati dina sapalina pirang-pirang riwayat. Naon annau sayatosna itu nafkhusur niup sangkala nafkhotani eta 2 kali tiupan. Dicarioskeun dina riwayat sanesna bahwa malaikat Israfil niup kana songsongna nyaeta 2 kali. Nafkhotun ari tiupan kahiji lil halaki eta tetep pikeun ngamaotan. Wa nafkhotun sareng ari tiupan hiji deui nakiroh dibalikan ku nakiroh mangka mughayyarah. Nafkhotun anu pertama jeung nafkhotun nu kadua lafadna mangka manehna oge beda. Lil ba'si eta tetep pikeun dihudangkeun di kubur. Jadi menurut riwayat anu sanes bahwa tiupan sangkala ternyata 2 kali. Anu kahiji pikeun halak ruksakna alam amaotan. Tiupan kadua nyaeta dina nalika dibangkitkeun sabada wafat, sabada maut. Wa fi riwayatin jeung dicarioskeun wa fi riwayati Ka'bin sareng dicarioskeun dina riwayat Ka'ab nafkhotani ari itu nafkhun atawa tiupan eta 2 kali tiupan. Wa fi riwayat Abu Hurairah sareng diriwayatkeun dina riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an salah sunafakhotin ari itu nafkhun eta 3 pirang-pirang tiupan. Ari itu naon tadi ari itu sangkala eta 3 pirang-pirang tiupan. Nafkhotun ari tiupan anu kahiji lil faz'i eta tetep pikeun ngagetkeun. Wa nafkhotun sareng ari tiupan anu kadua lisoqi eta tetep pikeun ngamaotan. Wa nafkhotun sareng ari tiupan anu katilu lil ba'si eta tetep pikeun dibangkitkeun ti alam kubur. Fayamuruna maka marentah sallallahu Gusti Allah Israfil ka malaikat Israfil fi nafkhatil ula dina tiupan anu kahiji. Payan pakhu terus niup itu malaikat Israfil bihi dina itu sur. Fayafza'u mangka kacabut samanjal makhluk fis samawati tetep itu man waya di pirang-pirang langit. Wa man jeung makhluk fil ardi tetep itu man waya di bumi. Wa huwa bari ari itu sur qaulu eta dawuhan Allah taala barina mahlur Allah. Wa yauma yubkhasu bis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Wa yauma yunfakhu sareng dina poean ditiup itu songsong atawa wa yauma yunfakhu sareng dina poenan ditiup naon bisuri sangkala atawa songsong papazi amang kakacabut saman jal makhluk bisa mawati tetep itu man papazi amang kakaget sahaman makhluk bisa mawati tetep itu man waya di pirang-pirang langit paman sareng makhluk fil ardi tetep itu man waya di bumi ilaman angin makhluk sa ngeresakeun kana itu man sallallahu Gusti Allah. Wa tuzalzilu sareng genjlong atawa naonnya idza zulzilat goncang. Watu zazilu sareng goncang atau genjlong naon alardu bumi wa tadhalu sareng lali atau poho saha kulung rodiatin saban-saban awewe anu ngalahirkeun saban-saban awewe anu nyusuan amatina perkara alduat nyusuan itu murdiah wa tadau kullu dzati hamlin hamla wa tadau sareng ngalahirkeun saha kullu dzati hamlin saban-saban anu ngabogaan reuneuhan hamlah kana reureunehan itu hamlin dina pada rewasna
sehingga teu inget jalma istri awewe anu keur nyusuan teu inget keur nyusuanana lesot budakna jeung jalma-jalma anu keur ngalahirkeun lahir bari teu inget lahirna kusabab kaget kusabab naon kaget tiupana sangkakala dina pada dahsyat luar biasa pisan. Wataro sareng ningali anjeun annasa ka jalma-jalma sukaro bari anu weureu sadayana. Wa mahum sareng teu aya sareng teu ari itu jalma-jalma bisukaro eta pirang-pirang anu weureu. Walakin adzaballahi tatapina sayaktosna siksa ti Allah syadidun eta anu banget nyerina. Wa tasiru sareng jadi saha alwildanu pirang-pirang anak syaiban eta huisan. Wa tasiru sareng jadi naon asyayatinu pirang-pirang setan haribatan eta anu kalabur. Wa qalu sareng ari itu yaum qauluhu eta dawuhan Allah taala barina mahalur Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu he ingat jalma-jalma ittaqu kudu sieun aranjeun sadaya kudu takwa aranjeun sadaya rabbakum ka pangeran anjeun inna zalzalatas saati karana sayaktosna genjlongna kiamat atawa goncangna kiamat sayun eta perkara azimun anu gede anu pohara anu buadang itu se yauma tarawuna dina nalika dina poean ningali aranjeun sadaya kana itu saah atau kiamat. Tadhalu ngalai lali poho sahakulu murdiatin saban-saban jalma anu istri anu nyusuan ammatina perkara ardoas nyusuan itu murdiah kana itu ma wa tadhu sareng nyimpen atau ngalahirkeun wa tadhu sareng ngalahirkeun sahakulu hamlin saban-saban anu reuneuh hamlaha kana reuneuhanana itu kulu hamlin wa taro sareng ningali anjeun annasa ka manusia sukaro bari anu weureu sadayana wa mahum sareng teu ari itu sukaro bisukaro eta tetep bisukaro eta weureu sadayana. Walakin adzaballahi tatapina siksa ti Allah syadidun eta anu banget. Syadidun eta anu banget. Payam kusuna terus cicing itu jalma-jalma masya ma dina waktu saangresakeun kana itu masalah Gusti Allah. Sumaya muru salajengna marentah salih Gusti Allah taala bari nama halur Allah Israfil ka malaikat Israfil. Fayanfukhu terus niup itu malaikat Israfil. Nafkhata soki kalawan tiupan maut fayas aku mangka maut sahalus samai penduduk langit wahalul ardi sareng penduduk bumi yakni ngamaksud itu rawi ya mutu maut sahalus samai penduduk langit wal ardi sareng penduduk bumi ilaman angin jalma saangresakeun kana itu man salah Gusti Allah. Bari ari itu nafkho atawa tiupan qauluhu eta berdasarkeun dawuhan Allah taala. Wa nufikha bis-suri pasoiko mang fis samawati tegasna lafaz nembe. Wa nufikha sareng ditiup naon bis-suri sangkakala atawa songsong pasoiko mangka maot saman jalma bis samawati tetep itu manu aya di langit di pirang-pirang langit waman sareng jalma fil ardi tetep itu manu aya di bumi ilaman angin jalma saangresakeun ka itu man salu Gusti Allah wal istisna sareng ari istisna yakni ngamaksud itu rawi bihi kalawan istisna
arwah syuhadai kana pirang-pirang ruh na pirang-pirang jalma anu marawat syahid. Wakila sareng dicarioskeun diani ngamaksud itu rawi bihi ku itu istisna Jibril ka malaikat Jibril wa Mikail sareng ka malaikat Mikail wa Israfil sareng ka malaikat Israfil wa malakal mauti sareng ka malaikat malakul maut. Sholawatullahi ari pirang-pirang rahmati Allah taala barina mahlur Allah alaihim eta muga tetep ka itu nu sadayana ajmaina tegasna sadayana. Fayaqulu terus ngadawuh sallu Gusti Allah azza barina maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Limalakil mauti ka malakil maut. Man baqiya min khalqi kana lafadz nu nembe man ari saha makhluk baqiya eta tetep itu man min khalqi ti makhluk kaula. Wa bari ari Allah alam eta maha uning Allah. Fayaqulu terus ngadawuh atau ngucap itu malakul maut Rabbi anta hayyun la tamut. Rabbi ya Rabbi he pangeran kaula anta ari Gusti hayyun eta nu maha hirup la tamutu tegasna henteu maot. Gusti bakia barang tos tetep saha Jibril malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil sareng malaikat Israfil sareng malaikat Mikail sareng Israfil wa hamlatu arsyika sareng malaikat hamlatul arsy wa baqitu sareng tetep kaula anak tegasna kaula aya merudu sumarentah salu Gusti Allah taala malakal mauti ka malaikat malakul maut biqobdi arwahihim kana nyabut pirang-pirang ruh na itu malaikat. Hakadha ingetnya kitu deui saperti nu carioskeun dukira parantos carioskeun itu da fi riwayatil kalabi dina riwayat al kalabi wa riwayati muqatilin sareng dina riwayatna muqatil. Wa qala sareng ngadawuh itu Syekh Al-Faqih fi riwayati Muhammad ibni Ka'ab dina riwayat Muhammad bin Ka'ab an rajulin nampiti jilalaki an Nabi Hurairah ta nampiti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innallaha sayakdosna Gusti Allah subhanahu barina maha suci Allah wa taala sareng maha luhur Allah. Yaqulu eta ngadawuh Allah liyamut kana lafaz liyamut kudu maot saha Jibril malaikat Jibril. Wa Mikailu sareng malaikat Mikail wa Israfil sareng malaikat Israfil. Wal yamut sareng kudu maot saha hamlatul arsy malaikat anu mikul kana arsy. Sumaya yaqulu salajengna ngadawuh sa Allah Gusti Allah azza barina maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Ya malakal maut he malaikat malakul maut. Man baqiya min khalqi man arisa jalma baqiya eta tetep itu man min khalqi ti makhluk kaula. Payaqulu terus ngadawuh itu malakul maut anta ari anjeun anta ari Gusti al hayyu eta nu maha hirup alladzi anu la tamutu tegas alladzi anu la tamutu moal maut Gusti la tamutu tegasna moal maut Gusti. Obakia sareng nyesa saha abdu ka hamba Gusti al-dhaifu anu lemah itu abdu malakul maut tegasna malaikat pencabut nyawa malaikat malakul maut. Payaqulu terus ngadawuh Allah ya malakal maut he malaikat malakul maut. Alam tasmana teu nguping anjeun qauli kana ucapan kaula kana dawuhan kaula kullu nafsin dha'iqatul mauti kana lafaz kullu nafsin dha'iqatul mauti. Kullu nafsin ari saban-saban awak-awakan dha'iqatul mauti eta anu ngarasaan eta anu ngasaan kana maut. Wa antabari ari anjeun khalqun eta makhluk min khalqin tapi tu khalqun ti makhluk kaula
khalaqtu nyiptakeun kaula ka anjeun lima roaita lima karena perkara roaita ningali anjeun pamut mangka kudu maut anjeun payamutu terus maut itu malaikat malakul maut. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun bi khobarin dina hadis akhir anu sajen itu khobar annahu naon annahu sayaktosna Allah ya muru eta marentah Allahu kana itu malakul maut biayak bido kana yen nyabut itu malakul maut ruhan nafsi kana ruh salirana itu malakul maut fa yaji'u terus datang itu malakul maut ilmaudiin kana tempat bainal jannati nu itu maudi di antara surga wan nari sareng neraka wayang zimu sareng nyabut itu malakul maut ruhahu kana ruhna itu malakul maut binafsihi kalawan dirina itu malakul maut payasihu mangka ngajerit itu malakul maut soihatan kalawan jeritan laukana lamun bukti saala khalq makhluk kulluhum tegasna sakabehna itu makhluk ahyaan eta anu hirup sadaya eta pirang-pirang anu hirup lama tu mangka yakin maut itu ahya min soihatihi tina jeritanana itu malakul maut wayakulu sareng ngadau wayakulu sarang ngadauh itu malakul maut ngucap itu malakul maut lau kuntu lamun kabuktosan kaula amil tu eta alim tu eta apal kaula anna linazir ruhi kana sayaktosna nyabut ruh mithla hadi syiddati eta tetap seperti misilna eta tetap seperti ieu banget atau karepotan tau banget wal miroroti serang pait lakuntu maka yakin bukti kaula ala qabdi arwahil mukminina kana nyabutna ka pirang-pirang ruhna mukminin asyadda lebih banget itu qabdu naonana syapakotan mikawalasna asyadda lebih banget naonana syapakotan mikawalasna. Jadi malaikat malakul maut nyabut kana ruhna sorangan nyabut kana dirina nyabut kana ruh dirina ku dirina sorangan bari eta oge ngajerit lamun teh makhluk aya makhluk di dunia anu hirup maka bakal maut ku sabab ngajerit nganguping kana jeritanana eta malakul maut dina pada ripuh-ripuhna maut lamun pikeun jalma anu berdosa. Summa yamutu salajengna maut itu malakul maut fala yabqu mangka henteu langgeng tetep henteu nyesa sahadun hiji jalma min khalqi tetep itu ahad di makhluk fa yaqulu mangka ngadawu Allah Gusti Allah azza wa jalla lid dunya kana dunya ad-daniyata anu hina itu dunya ainal maluku aina di mana al maluku ari pirang-pirang raja wa aina sareng di mana abnaul muluki ulangi ainal muluka aina eta di mana al muluku ari pirang-pirang raja wa aina sareng eta di mana abnaul muluki ari pirang-pirang putra pirang-pirang raja aina eta di mana al jababiratu ari pirang-pirang jalma anu perkasa anu gagah wa aina sareng eta di mana abnaul jababirati ari pirang-pirang putra ti pirang-pirang anu gagah anu perkasa wa aina sareng eta di mana alladzina ari jalma-jalma kanu bukti itu alladzina yaquluna eta ngadahar itu alladzina khairi kana harta kaula wa yab'uduna sareng ngajauhan itu alladzina ghairi kasalian ti kaula summa yaqulu salajengna ada usallahu ta'ala Allah ta'ala limanil mulkul yauma liman eta tetep pikeun saha
al mulku ari kerajaan al yauma dina ieu poe fala yujibu mangka henteu ngajawab hu ka Allah sa ahadun hiji jalma oge payujibu terus ngajawab Allah subhanahu bari nama suci Allah wa ta'ala nafsahu kana zatna Allah payaqulu terus ngadau Allah lillahil wahidil qahhar lillahi tetap kagungan Allah milik Allah al wahidi anu sahiji Allah al qahhari anu maha maksa tur anu maha maksa Allah summa ya'muru salajeng ngamarentah sa Allah Gusti Allah ta'ala bari nama harul Allah as-sama kana langit antum tiro kana yen ngahujan itu sama patum tiru terus ngahujanan naon as-sama langit kamani rijali kabari saperti caimanina pirang-pirang lalaki arba'ina dina 40 naonana yauman poena hatta yakuna dugi kayen kabukto sanon alma'u caina pokok kulli syai'in tetep dina luhureun pirang-pirang perkara isnaya asyara tegas nama 12 naonana diroan sikuna payun bitu mangka ngajadikeun sallallahu Gusti Allah al khalqa ka makhluk bidzalikal ma'i kalawan itu cai kana batil bakli bari saperti jadina sayuran atau tatanaman hatta tatakamala duwi kayan sampurna naon aja samuh pirang-pirang jasadna itu makhluk wa ta'udu sareng balik deui itu ajsam kama saperti kama kanat saperti yen bukti itu ajsam summa yaqulu salajeng ngadawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala liyahya kana lafal liyahya kudu hirup sa Israfil malaikat Israfil wa hamlatul arsy sareng malaikat anu mikul aras payahyauna mangka hirup itu malaikat bi amrillahi kalawan perintah Allah taala wa yamuru sareng marentah sallallahu Gusti Allah taala Israfil ka malaikat Israfil payakhudu terus nyandak itu malaikat Israfil asyura kana sangkala atau kana songsong Wayadau sarang nyimpan itu malaikat Israfil kana itu sur alafihi kana bahamna itu malaikat Israfil sumaya kulu salajengna ngadawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala liyahya Jibrilu liyahya kudu hirup sa Jibrilu malaikat Jibril wa Mikailu sareng malaikat Mikail fayahyayani mangka hirup duanana itu Jibril sareng Mikail bi amrillahi kalawan perintah Allah taala summa yad'u salajengna manggil sallallahu ta'ala Allah ta'ala al arwah kana pirang-pirang ruh payuta mangka didatangkeun naon biha itu arwah fajalu mangka ngajadikeun Allah kana itu arwah bisuri dina songsong sumaya muru salajengna marentah sallallahu ta'ala Allah ta'ala Israfil ka malaikat Israfil payan buku terus niup itu malaikat Israfil nafkhatal ba'thi kalawan tiupan ngabangkitkeun fatakhruju mangka kaluar naon al arwahu pirang-pirang ruh kanaha kaya saktosna itu arwah annahlu eta odeng qad malaat nyata minuhan itu arwah baina sama di antara langit wal ardi sareng bumi patadkhulu mangka asup naon al arwah pirang-pirang ruh fil ardi di bumi ilal ajsadi kana pirang-pirang jasad bil khasyashimi dina pirang-pirang liang irung patan syaku mangka terus belah naon al ardu bumi anhum di itu ajsad summa qala salajengna ngadawu sa'an nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwaluman kana lafaz nunembe anari kaura awwaluman eta mimitina jalma tan syaku belah anhu di itu manon al ardu bumi wa fi khobarin akhara sareng dicarioskeun dina khobar dina hadis anu sanes naon anallahu sa'atosna Allah taala ida ahya di mana-mana ngahirupkeun
Allah Jibril ka malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil sareng ka malaikat Mikail sareng malaikat Israfil payanziluna mangka turun itu malaikat itu sadayana ila kubri nabi kana kuburan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pamahum sareng eta tetep saratana itu malaikat al buraku ari buruk wa hulalun sareng pirang-pirang pangais minal jannatin tetep itu hulal ti surga patan syaku maka narima belah anhu ti itu kuburan Kangjeng Nabi naon ardu bumi payang diru mangka ningali sa Nabi Kangjeng Nabi ila Jibril ka malaikat Jibril fayaqulu maka nembalang ngawalar sa itu Kangjeng Nabi ya Jibril he malaikat fayaqulu maka ngucap Kangjeng Nabi ya Jibril he malaikat Jibril ma hadzal yaum ma eta naon berkar hadzal yaum ari ieu poe fayaqulu mangka ngadauh mangka ngucap mangka ngajawab Kangjeng Nabi hadza yaumul kiamati hadza ari ieu yaumul kiamati eta poe kiamat yauma hadza ari ieu yaumul haqqati eta poe an haqqah hadza ari ieu yaumul qari'ati eta yaum poe an qari'ah payakul mangka ngadau Kangjeng Nabi ya Jibril kana lafaz ya Jibril he malaikat Jibril mari naon perkara fa'alami damel sallu Gusti Allah bi ummati umat kaula payakul mangka ngadau sa Jibril malaikat Jibril abasyir kudu bunga anjeun fa innaka mangka karana saeusna anjeun awwaluman eta pangmimitina jalma tan syaku anu beulah anhu ti itu manon alardu bumi sumayang syaku salajeng nami warang sumaya muru salajeng marentah sallallahu taala Allah taala Israfil ka malaikat Israfil fa yanfukhu terus niup itu malaikat Israfil bisuri kana song-songna fa idahum mangka dina nalika na itu faidan mangka dina nalika na itu yanfukhu hum ari itu jalma-jalma kiamun eta anu nangtung sadaya kiamun eta anu nangtung yang zuruna bari anu ningali itu jalma-jalma rajauna ila hadis Abi Hurairah radhiyallahu alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik hapunten segala kalepatan